Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sareng wilujeng sumping deui pemirsa sareng abdi Reva Silvani dina program Trans TV CNN Indonesia ngabahas warta aktual sareng terpercaya. Ratusan warga nyeleueun simulasi bencana megatrus antisipasi gempa jeung tsunami di basisir kidul Pulau Jawa. Ratusan warga Cilacap milu simulasi tanggap bencana. Sedangkan di Pangandaran ratusan warga jeung wisatawan oge milu dina simulasi mitigasi bencana tsunami anu diayakeun ku BNPB. Simulasi ieu sebagian warga larut cimata lantaran inget kana tsunami tahun 2006 anu masih keneh trauma. Dina simulasi tanggap bencana anu diayakeun ku Badan Penanggulangan Bencana BNPB dinten Kemis 5 September ratusan warga sareng wisatawan di basisir Pangandaran, Jawa Barat baburencai jeung kabur ti basisir Sanggeus ngadengar sirene ancaman tsunami sakedepan. Sanggeus lini bari nutup sirah jeung mawa barang-barang naon wae warga anu kudu neangan penyumputan ka tempat anu dianggap aman. Awewe hamil dibantuan ku warga neangan tempat penyumputan. Sementara eta aparat BNPB, TNI jeung Polri ngabantuan warga ngarahkeun jalur evakuasi. Patugas oge ngaevakuasi korban warga anu katandangan uin jeung kajebak di gedung-gedung jangkung make angkaran baju. Sawatara warga cep inget ka tsunami tahun 2006 nu make keneh trauma. Warga nyarita ngaranna Utang Sutarsi, sieun kitu pasien pisan ayeuna oge pa inget ka anak incu kitu jeung jawab wartawan moga-moga teh kajantenan Bu cek warga Utang Sutarsi mohon mugia ieu mah sakadar beja kitu ulah dugi ka kitu Pak. Wartosna Aryadi ngawaleur nya siga 100 kapal ancur kabeh turun der sorana zaman harita mah tetangga-tetangga teu ningali deui saha nu lempeng teu ningali deui teu nyaho istilah kitu Bapak. Deputi Bidang Logistik jeung Peralatan BNPB Lili Kurniawan nyetelakeun yang siaga jeung simulasi ieu teh minangka upaya pikeun antisipasi jeung minimalkeun korban jiwa dina kajadian lini jeung tsunami. Utamana sanggeus prediksi megatrus ti BMKG anu ngancem basisir Laut Jawa Kidul. Simulasi megatrus di basisir kidul Pulau Jawa oge dilaksanakeun di Cilacap, Jawa Tengah poe Kemis berang. Warga buru-buru kaluar ti imahna pikeun nyalametkeun diri sanggeus gempa jeung tsunami kajadian peringatan. Kabeh warga tinu cacat manula nepi ka barudak lompat nyalametkeun diri tina ancaman global tsunami ka lokasi anu leuwih luhur. Sanggeus warga nyalametkeun diri, tim SAR ngalaksanakeun panyungsi pikeun neangan tutatu jeung maut korban. Dina kesempatan ieu tim SAR jeung relawan oge ngalaksanakeun simulasi jeung evakuasi warga anu kasapu ku tsunami. Simulasi ieu mangrupa runtuyan penanganan darurat potensi megatrus anu diayakeun ku Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Desa Tegal Kamulyan, Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan anu sami oge dilaksanakeun di Mentawai, Pandeglang, sareng Pangandaran. Tim liputan CNN Indonesia pamit. Wilujeng beraktivitas deui, wilujeng enjing sareng pendak deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.